Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna simkuring beureus neraskeun jejer cerita Sunda Aji Batara Surya dina bagian anu ka-11. Dinten kamari urang nyarioskeun Nyi Pantil kitunya parantos hasil ngelehkeun si buana si codet sabaraha kanca. Harita si buana teh ninggalkeun pileuweungan lantaran kateter jajaten katitih pangarti kateter jajaten ku Nyi Pantil. Kumaha tuh lajenganna ieu carios langkung paos nama ayu urang Bandungan sasarengan usadayana. Prung mararanco kasadayana. Mangsalam dina waktu harita beki beurang bae. Malahan mah palon poe ge geus lingsir ngulon. Angin mah angin da di pileuweungan harita teh sing sareok nebak kana tatangkalan. Manuk mah manuk harita sing kalaper dina tatangkalan ciga-ciga teu kapangaruhan ku hadirna Nyi Pantil di eta tempat. Ari si Wira jeung si Atar nempo kitu manehanana bunga lantaran geus leupas tina bang baluh anu sakitu gedena. Geus bisa salamet tina cangkalakan si buana sapara kanca lantaran ditulungan ku Nyi Pantil. Tapi hati leutikna si Wira melang lantaran Nyi Pantil teh geus kanyahoan ku manehanana ge niatna teh goreng jeung Nyi Pantil manehanana kaasupkeun jalma satengah siluman da buktina bae pernah tarung sakali ku babacaan mah geuningan Nyi Pantil teh sieunun ngerasa panas anu kacida lumatak pernah tarung Nyi Pantil teh indit sieunun ku babacaan anu dibaca ku si Wira jeung si Atar. Si Wira jeung si Atar mencorong we ka Nyi Pantil anu harita Nyi Pantil teh imut bari jeung leumpang ngadeukeutan ka maranehanana. Nyi Pantil harita dina tata gerak anu gancang. Langsung harita ngagunakeun elmuna. Siap. Sat tak 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 tak. Nyi Pantil langsung notok jalan darah si Wira jeung si Atar dalam mun teu dilumpuhkeun mah kangtu anu duaan teh bakal barontak. Sok sanajan paragat nyawana ge leuwih hade paragat nyawa daripada dibawa ku Nyi Pantil. Kitu ceuk pamikiran Nyi Pantil dina waktu harita anu matak buru-buru dilumpuhkeun si Wira jeung si Atar teh. Si Wira jeung si Atar harita ngagolepak kana taneuh leuleus teh tangan pangawasa. Totokan nu bieu dilakukeun ku Nyi Pantil mah merupakeun totokan panglumpuh anu kanasa teh leuleus teu inget ti bumi alam. Nyi Pantil imut ngagelenyuh sabada kitu mah harita kap-kap padan si Wira jeung si Atar teh dihompet ku kelekna, dihompet ku leungeun katuhu jeung leungeun kaencana jadi mawa dua jelema. Cerelat kalayang cirim Nyi Pantil harita ngalayang bangun anu hampang ngaliwatan harita tangkalan anu rajeg di kenca katuhu teu jadi halangan. Pelesat kalayang. Manuk-manuk anu nempo eta kajadian harita ngejarauh lantaran sieunun ku Nyi Pantil. Nyi Pantil harita lumampah nate kabelah kaler ngajugjug ka padomokanana. Anu katelah eta padomokan teh guha orai. Di luareun eta guha teh loba orai. Rupa-rupaning orai, nyatana orai sanca mah, orai kobra mah. Loba di orai-orai anu sejeuna anu pikasieun. Tapi di jero guhana mah orai hiji acan. Lantaran patempatan Nyi Pantil kudu bersih, kudu raresik. Kancangna carita para kaum dangu Nyi Pantil geus tepi weh ka padomukanana nyatana di guha orai teh. Orai-orai anu aya
di luaran guha estuning ngarti ka Nyi Pantil. Teu ieu macok, teu ieu ngaganggu, estuning biasa-biasa bae hare-hare hirup. Satepina harita kalawang guha Nyi Pantil ngageblikeun suku katuhuna geblig sakali bray. Batu nu ngahalangan kana eta guha teh muka kusurangan. Sup we Nyi Pantil harita asup. Geus kitu eta batu teh ngageser kusurangan. Rug cenah. Menikeun kaheuneur ka jero eta guha. Etela para kaum dangu di jero guha teh estuning caang mabra lantaran loba oncor anu disimpenan dina bilik-bilik guha. Sop Nyi Pantil teh harita ka jero guha beuki lila beuki jero. Antuk nama tepi we ka tempat cicingna Nyi Pantil. Di dinya aya dipan anu dijieuna teh tina batu. Aya sababaraha dipan, nyatana aya kana 5 dipana. Jadi di jero eta guha teh cukup lega. Si Wira jeung si Atar digolerkeun harita dina dipan. Masing-masingna hiji dipan hiji jelema. Goledag digolerkeun. Di belah katuhun si Wira aya nu ngagoler. Anu geus titatadi ge ngagoler di dinya. Tetela para kaum dangu eta teh Nyi Anis anu dipaling ku Nyi Pantil di lembur nangklok teh. Saradaya oge atawa nu tiluanana nyatana Nyi Anis si Wira si Atar can inget masih keneh we kapiuhan teu inget di bumi alam. Nyi Pantil ngarasa sugemaha teh manehanana geus hasil mawa 3 jelema anu bakal dijadikeun tumbal pikeun manehanana mah. Ari Nyi Anis pikeun nambah atawa netepkeun kageulisan manehanana. Da sabenerna mah para kaum dangu Nyi Pantil teh umurna geus aya kana 100 tauna. Tapi awet ngora kulantaran kageulisanna teh sumberna tina wanoja anu gareulis anu dipaling ku manehanana. Dasatna mah dicokot kageulisanna teh ditempelkeun kana beungeutna. Katempona we Nyi Pantil teh geulis umurna 20 tahunan. Sedangkeun tujuan kaduana nyatana mawa si Wira jeung si Atar rek dijadikeun salaki pikeun Nyi Pantil. Dari lalaki mah ku Nyi Pantil teh tara di kumaha-kumaha, artina teh tara dicokot kakasepan lalaki mah. Tapi nu utamana mah sok nyokot kageulisan para wanoja. Nyi Pantil harita neuteup ka si Wira. Manehanana banget bogoh ka si Wira mah sedengkeun ka si Atar mah henteu. Tapi ku kitu ge keun bae cenah si Atar dibawa ka dinya susuganan we aya manfaatna. Atuh pikeun ngalasuluh, pikeun neangan kadaharan, ceuk pikir Nyi Pantil teh kitu. Dina kaayaan kitu, di luaran guha harita aya nu datang. Hiji tangtungan wanoja gelis deui. Pangawakanana sampulur sarua dimirip jeung Nyi Pantil. Geblig eta wanoja teh ngageblikeun suku katuhuna sarua we saperti Nyi Pantil tadi. Bray panto guha teh ngageser sup we eta wanoja teh asup ka jero eta guha. Beuki beuki ngadegetan ka Nyi Pantil anu harita Nyi Pantil teh keur diuk dideketeun si Wira. Malahan mah ngusapan kana pipina. Kadatangan wanoja anu geulis teh Nyi Pantil ge nyahoeun. Da geus moal salah tangtu eta teh adina anu katelah Nyi Kuntil. Satepina Nyi Kuntil kadinya colok bengong lantaran aya 3 jalma nu ngagoler dina dipan atawa dina batu teh.
Nyi Kuntil harita neuteup ka lalaki anu pangawakan seseg jeung Kasep nu katelah si Wira teh ya. Beginilah beki ngadeukeutan antuk nama harita gek diuk ngan diukna di belah kencaeun si Wira, Nyi Pantil mah di belah katuheun si Wira. Pok Nyi Kuntil harita teh cumarita. Saha teh teh? Mereka ka Kasep kieu teh saha teh? Mereka ka Kasep saha teh? Cicing maneh Kuntil. Tong pipileun, tong ilu biung. Ieu teh Jajaka anu bakal dijadikeun salaki kula. Hah? Salaki? Salaki cecey teh? Bener pisan. Mun anjeun hayang matah anu hiji deui tah. Si Atar we empek eta mah keur anjeun Kuntil. Ieu mah rada kurang cocok ceu ah. Hayang eta. Hayang anu ieu sangarana ieu teh tu ceu. Ieu teh nu katelah si Wira. Calon salaki cece. Ulah wani-wani ngarebut hanca cece. Jeung we neangan dia nu sejen. Da lalaki mah loba keneh atuh Kuntil. Hayang anu ieu ceu. Ieu mah cocok pisan keur kula. Bakal dijadikeun raja sagala raja. Moal aya nu nandingan bakal diturunkeun sakabeh ilmu kula ka ieu Jajaka ceu. Nyi Pantil harita neuteup ka Nyi Kuntil teuteupan anu ngandung kakesel satadina mah teu hayang pacekcokan, teu hayang adu omong jeung anu jadi adina. Tapi Nyi Kuntil adina Nyi Pantil keukeupeuteukeun hayang Jajaka anu dipikahayang ku Nyi Pantil. Nyi Pantil neuteup seukeut ka Nyi Kuntil geus sarua pada neuteup keterkakuatan harita sumarambah. Kana panonna, kana dua panonna masing-masing. Nandakeun duanana pada mung eleh. Pada hayang. Mun hayang teh geus teu bisa dikuet ku keket deui, teu bisa digantian ku jalma nu sejen. Jeung Nyi Pantil harita nangtung, Nyi Kuntil sarua dinangtung. Kuntil. Anjeun wani-wani cumarita samodal kitu ka kula. Tibare tau ge hayang naon dilaksanakeun ku kula, tapi nah ayeuna bet kieu, bet hayang jatah, bet hayang anu dipikahayang ku kula. Teu bisa. Mending keneh neangan deui jungka itu. Loba keneh lalaki sejen, jungka itu neangan deui. Teu bisa ceu. Pokona mayang ieu. Puguh we Nyi Pantil harita. Jadi nafsu manehanana harita. Langsung luncat we. Loncat kaluhureun si Wira anu keur ngagoler teh bariceung harita nyepakeun suku katu jeung kencana. Celeung kalayang sauk hiup kukuk plak des. Nyi Kuntil harita ngapendung panarajangna Nyi Pantil. Nya nu antuk nama harita Cileng. Ruanana harita luncat kanu lega. Di jero goha memang cukup lega. Sakitu mah lega we. Mun teh mah dipake tarung. Krengkenek duanana harita masang kuda-kuda. Tarung geus moal bisa dihindari deui lantaran duanana pada peuteukeun mikahayang ka si Wira. Mun kitu cara nama anjeun Kuntil. Hayang diwarah meureunnan. Jadi lah ceu. Masalah warah mah eceu geudeuk diwarah ku kula. Lantaran kemampuan ilmu silat kula leuwih punjul tinimbang cece. Jadi mun kitu masuklah. Sor gunakeun jurus-jurus pinunjul. Jurus-jurus anu panghebatna jeung pangsaktina. Soklah maju. Duanana geus buleudah teh. Yen tarung moal dieureunkeun. Sing saha anu bisa unggul dina eta pertarungan, maka bakal bisa mibanda si Wira. Mun teu mah ece eleh tarung ku anjeun Kuntil. Pek si Wira bawa.
Tapi lamun anjeun eleh wayahna tinggalkeun ieu tempat cing ulah wani-wani datang ka dieu. Jadi mun kitu mah ce sok lah urang mimitian tarungna ieu. Rengkenek curelat. Harita Nyi Kuntil langsung naraja ngagunakeun jurus pager sajati. Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil ngagem jurus anu sarua lantaran guruna teh bapana anu katelah Ki Bandol. Ki Bandol geus maot. Sedila maot nage. Panarajangna Nyi Kuntil harita tarik pisan menikan ka ngaberung bang baraan. Lengan katu jeung kencana menikan ka sing harawuk bang baraan di alat ternyata badan Nyi Pantil. Tapi Nyi Pantil bungeun ari kabeunangan ku panarajang adina nama harita bantrokan kekuatan geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk keduk das keduk das. Jarik-jeg. Duana harita mundur dua langkah. Sabada kitu mah cerelat. Duana harita ngalayang deui bae luncat ngagunakeun jurus-jurusna. Di jero guha harita menikeun ka sing gereblig malahan mah sora oge kadenge aya ehoan da malum di jero guha teh aya nu ngalelewayaan. Neungeul saeutik oge jadi ngagelendrung jero guha mah. Beki ragot wae silih sepak mah silih tanggel mah silih sered mah. Duanana pada imbang da atuh ngagem jurusna oge sarua. Saguru saelmu teu aneh. Mun teh mah hese pikeun dielehkeunana, hese pikeun ngimba, hese pikeun ngarubuhkeunana. Duanana memang elmuna pinuju. Jelang duanana harita ngalayang. Hayuk perep katuh harita nyelebar. Hayuk keduk das. Dua perep harita bantrok atuh puguh we. Menikeun ka ngaceleger di jero guha teh. Ngagetkeun anu aya di jero guha. Si Wira jeung si Atar oge harita ngulisik. Nyi Anis oge sarua harita ngulisik. Tapi kulantaran dilumpuhkeun teh tetep we mun teu mah sadar moal bisa kukumaha. Kulantaran tarung di jero guha teh aya batasna kahalangan ku bilik guha jeung di kahalangan di kulalangit guha. Nyi Kuntil harita ngacerelat ngadeuketan kana lawang guha geblig harita berai panto guha teh muka. Nyi Pantil surti yen Nyi Kuntil ngajak tarungna di luar guha. Cerelat tuarna harita kaluar ti jero eta guha. Panto guha henteu meuneut deui melenge saeutik tapi cukup we pikeun jalema nu kaluar mah. Celik duanana harita pancuh nangtung di buruan guha rada anggang. Aya kana 20 meterna tina lawang guha. Sedangkan orai-orai mah harita nyingrai, orai-orai teh kaitu ka dieu nyerumput lantaran aya dua jago anu tarung di dinya. Cerelat. Duanana harita pada narajang pada hayang ngarubuhkeun dina waktu nu gancang. Tapi tetela pada sarua teu da elmuna. Hiuk keduk das, hiuk hilak blos, hiuk keblos, hiuk jebrot jelebet cidak. Duanana pada kabeunangan ku tenggelan masing-masing. Jarik-jeg. Duanana harita mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Buru-buru Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh ngaturkeun napasna. Siat harita duanana mabetkeun jarum es pada hayang ngarubuhkeun lawana. Jelang duanana harita luncat. Blos, cerap. Eta jarum es teh ngancep kana taneuh. Di jumantara harita bantrokan kekuatan. Dampa leungeunna masing-masing harita bantrok leungeun katuhu. Harita bantrokna teh jeung leungeun kenca bantrok jeung leungeun katuhu ngagunakeun jurus dampal sajiwa. Bantrokan dua kekuatan ngaliwatan leungeunna masing-masing ngajadikeun harita cingkang. Duana harita ngajengkang, kalayang, gedebut, gorentel. Duana harita ngagorentel kana taneuh kecelok harita ngutahkeun getih lalambaran. Duanana pada kabeunangan ku panrajangna masing-masing atuh da bantrokan kekuatan jurus dampal sajiwa teh pikiraneun.
Sedangkan si Wira jeung si Atar ngadenge anu sing cileger sing kreduk teh harita lilir. Tapi manehna teu bisa kukumaha ngan bati neuteup we kana langit kuha. Nyi Anis oge sarua. Bekilap ingetan si Wira teh kumpul ingetan si Atar jeung Nyi Anis oge sarua. Manehna inget weh yen tadi teh dibawa ku Nyi Pantil. Eta teh pademukan Nyi Pantil. Si Wira harita dek hudang tapi tetela teu bisa leuleus teh tangan pangawasa. Atena we anu ngocoblak mah. Hayang leupas tidinya, hayang kaluar tidinya, hayang balik ka imahna. Di lebaran guha harita Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil geus ngunial hudang malahan manggeus piuk sidakep sinuku tunggal. Nyalurkeun tenaga lapisna. Sangkan tatuna teh teu parna. Sanggeus nyalurkeun tenaga lapis gejolok nguntakeun getih deui harita. Ujungkung nangtung. Nyi Kuntil harita neuteup ka Nyi Pantil oge sarua. Dua panonna beureum. Pipi katuh kenca ge sarua pada beureum lantaran ngemu ka amek ngemu ka kesel. Ayo teruskeun deui Kuntil. Mun anjeun boga elmu nu anyar sok gunakeun. Kula teh sieun sok gunakeun. Sombong cece mah. Sombong lah. Tadaya ceyo. Curelat. Harita Nyi Kuntil langsung narajang deui bae. Ngagunakeun jurus dampal sajiwa dina tataran pinunjul tanaga lapis sapinuhna. Dipuseurkeun kana dampal leungeun kenca katuhun. Nyi Pantil surti. Mun tia mah dibantrokeun saperti tadi, maka tatuna bakal duanana. Dumatag setik deui eta panarajangna Nyi Kuntil teh heuna kana dadana. Rikat Nyi Pantil harita pindah tempat. Palepat Nyi Pantil harita pindah tempat. Keplos panarajangna Nyi Kuntil harita ngeplos. Nyi Pantil ditukangan Nyi Kuntil teu antaparah deui harita dampaleungeun. Nyi Pantil keuna pisan kana tonggong Nyi Kuntil. Hiuk pak das. Solontod. Nyi Kuntil harita nyolontod. Manehna ngarasakeun ka nyeri dina tonggongna. Reg harita Nyi Kuntil teh nahan kuda sukuna ulah nepikeun ka Namru, ulah nepikeun ka nyuksru kana taneuh. Tapi kakara oge ngarandeg harita. Susulan dampaleungeun Nyi Pantil geus keuna dibae kana tonggongna Nyi Kuntil. Plak. Solontod gedebut. Nyi Kuntil harita mebeut kana taneuh menikeun ka nyuksruk nangkuban. Golokok harita teh ngutakeun getih. Ayeuna mah beki peureus ngutakeun getih teh karasa tonggongna menikeun ka panas. Cacak-cacak mun lain Nyi Kuntil mah narima eta serangan tangtu bakal binasa dina pada harita. Ngan Nyi Pantil oge da masih keneh boga perasaan karunya kana jadi adina. Henteu ngagunakeun tanaga lapis sapinuhna ngan ngagunakeun tanaga lapisna teh saparapatna. Tah ayeuna deui kumaha Kuntil ha? Anjeun geus Namru kieu. Masih kena bisa hojah. Masih kena bisa. Tarung jeung kula atau rek balik bae. Leuwih hade balik we lajeng ka itu. Daripada kudu tarung deui mah da moal kuat atuh. Ngalawanan kula ama moal. Ilmu kesaktian kula leuwih punjul tibatan anjeun Kuntil. Rasa panas kadengeuna ku Nyi Kuntil. Tapi dalah dikumaha atuh. Ari eleh manya eleh be teu bisa dijadikeun meunang kanyataan anu peurih pikeun Nyi Kuntil mah. Nyi Kuntil ngunial hudang, panon harita cieur beureum, tetempoan oge ranyai, sirah lenglengan lieur. Dibentak-bentage ku Nyi Kuntil
tetempoan teh jelas ranyai nganu antuk nama golepak Nyi Kuntil teh harita kapiuhan. Nyi Pantil rikat harita lumpat kadeketan ka Nyi Kuntil. Ya, di kitu-kitu oge tetep we eta teh adina. Waktosna parantos para kaum dangu menuju kantun kasadena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.